Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun nami abdi Apikatirani di kelas 10 MIPA 7. Simkuring bade nampilkeun sajak di mata pelajaran bahasa Sunda. Kalayan pangaping Ibu Tita Oktaviani salaku guru. Karya Apika Tirani. Mahkota nu teu kungsi di penta, anjeunna teu kungsi menta jadi nu pangheulana. Tapi kahirupan nulis ngaranna leuwih ti heula dina kaca kaluarga. Ti harita anjeunna diajar lempang tanpa salawasna digandeng, diajar kuat samemeh sempet nanya naon ari capek sabenerna. Anak kahiji awewe kawas langit sonten nunahan sagala warna sorang. Endah tapi cicingeun nyimpen guludug nu teu katingali ku saha wae. Anjeunna jadi tempat balik pikeun batu, padahal dirina sorangan mindeng teu nyaho kudu balik ka mana. Hapunten upami aya kalepatan, hatur nuhun ka Ibu Tita salaku guru mapel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. I just had to let you know you're. She a happy baby, she